budak mananya? Di heueuh, wawanian lewat wilayah urang. Sikat wedan. Hayo hayo hayo. Hayo hayo. Ayo udah. Duh enon ya. Heula. Non maju dia teh. Sapalan urang. Bere nyaho dan. Terus kunaon? Maneh wani ka urang? Geus. Geus aya nama kieu weh. Urang tantang marare kabeh hadu pantun. Ayo siapa takut? Mun urang menang wilayah ieu jang urang wanita. Hayu, jam 3 ditungguan di lapang. Hayu gaskot. Biuat dagang ketan. Halo. Di balik kursi Asep anak Mang Jana. Halo. Kenalkeun urang Jidan. Halo. Budak Asep jawara kampung Tea. Ka kebon ngalapang lain. Halo. Kita cep popon jang kasih emak. Halo. Nepangkeun nami abi abai. Halo. Budak angon juragan sapi tea. Kasupur ngalacai petesan botai. Si emak ngalakuya. Alus. Diasupkeun kana calana. Jadi jelema tong loba gaya. Alus. Bisa ditonggal ya dadana. Tauk teri kue bandros iri bilang bos. Aya lentah dina tonggo. Alus. Mun hayang leupas kudu diduruk. Geus tong loba ngomong eta beungeut siga cang kudu buru. Aslan. Bala-bala jalan Cipopong. Alus. Naik meuli tapi nganjuk. Mana budak angon? Eta buuk juga sapu injo. Si Ani ngalablot. Mun wani hayu gelut. Hayu Mang Jana beli topi. Mangga ditampe. Hayu. Percuma ganteng kalau nggak bernyanyi. Balas dak. Tujuannya kita pribadi for Dikti Pahlesi remake.
sekian videonya. Semoga kalian terhibur. Lanjut.